Sekeutna paneule, pangrenge jeung pangambe moal matak raheut, da teu bisa dipake kurat keureut. Kudu sieun mah ku sekeutna letah, sabab letah leuwih seukeut alabatan pedang. Raheut ku pedang mah ukur raheut urat daging jeung tulang, masih keneh aya dokter nu ngubaran. Nyerina oge ngan saukur badan. Tapi mun raheut ku letah, mata ku dawang kana manah nu teu bisa diubaran. Nyerina lahir jeung batin. Raheut leungeun mah aya ubarna, nyeri hate mah kabawa paehna. Cenah we ayeuna teh usum panyakit teu bisa ngambe. Tapi kana kagorengan batur mah ningarambe wae. Loba anu ahli ibadah tapi teu bisa ngajaraga letah. Loba nu maruji kanu kawasa tapi sok ngahina kana ciptaanana. Sakapeung mah ari cileuh anu aya dina mata sorangan teu katempo. Sedengkeun cileuh anu aya dina panon batur kuat dikekeak. Nepi ka batur anu dikekeakna ngarasa kaeraan. Omonganana alim kaluhuran, ngawangkong jiga anu nyaho cacaritaan. Jiga nu nyata rasa aing anu pang bisa, ngomongna pertentang teu kapalang bari teu puguh ka mana karep sangkan batur bisa kasirep. Jalma nu loba omongna biasana mah sok loba bohongna. Jalma nu sok ngomongkeun batur, nu sok ngagogoreng batur biasana mah sok leuwih goreng alabatan nu digorengkeunana. Hirup mah kudu kawas pare, mingkin bener, mingkin tungkul, ngeluk berat ku eusi. Da pasti atuh dina bagjana urang teh pasti aya wae nu ngewaeun. Dina ripuhna urang ge pasti aya wae anu nyeungseurikeun. Cukup urang mah hate kudu sabar, raga kudu kuat, bae da aya Allah anu ningalikeun. Nu ngaranna jelema mah moal jauh tina kata iri jeung dengki. Jadi lamun aya jelema nu iri jeung dengki ka maneh, acuhkeun. Sabab percuma dilawan oge moal aya tungtungna. Ujung-ujungna mah anger we sundar sindir di sosial media. Ayeuna mah lamun eueuh jalma anu ngahargaan kana diri aranjeun, maka hargaan diri aranjeun ku diri anjeun nyalira ku jalan nembongkeun akhlak nu mulya tur mangfaat pikeun salarea. Hayo urang jaga ucap teh jeung lampah, ulah ngalaman salah lengkah, bisi ti Soledad letah.